Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di channel Agus Kopdas. Dina carita teh ningrum anu bagian kagenep. Pamirsa, dina bagian kalima kamari dicaritakeun yen ningrum ngajentrekeun aya hiji telik sandi anu kumanehna dipelak di pasantrenan ajengan jaja. Tah, saha eta iblis anu dipelak teh? Waleranana aya dina episode kagenep ieu. Teu pamirsa, geuningan anu sabenerna yanti oge lain saurang manusia biasa, tapi manehna anak ti raja kerajaan langit. Ta manehna teh keur dibere tugas nyaeta nalungtik hiji kajadian anu aya paterina eujeung karajaan iblis anu arek nyerang ka kerajaan langit. Takumaha salengkepna ieu carita mangga ditonton videona dugi karengse. Wilujeng nongton.
Tah kitu geuningan pamirsa nu kalakon dina episode kagenep ieu. Kumaha salajengna? Naon nu arek dilakonan ku ajangan jaja sareng muridna nyaeta Padil teh anu sabenerna geuning Padil teh nyepeng kunci karajaan langit. Tah didinya oge ningrum teh can apaleun geuningan kunci lingga teh ayana di Padil nyaeta murid ti ajengan jaja teh. Kumaha salajengna mangga antosan di episode ka-7 engke. Kangge barea anu teu acan gabung mangga gabung heula di channel abdi ku jalan subscribe channelna. Hatur nuhun kanu tos nonton, hatur nuhun oge anu tos like, komen, sareng share video abdi. Lujeng tepang di video ka-7 engke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.